antara loba susah homo hari eueuh na beuh mah di masjid di cicing adan we aya eta basa bulan puasa di udag-udag ku masyarakat teh naon eta teh masalahan adan aing salah kumaha salah oh aing geus salat asar teh aing teh jauh karelek ke hees gitu aing hudang-hudang poek aing juga aing magrib padahal pe hujaneun jauh cetrek karena pangeras suara aing tidak ruas kaburitan jauh adan we Allahu Akbar Allahu Akbar red kena jam dinding kena 4:30 atau pogo nu ngabuburit teh buka kabeh grepek pikir ku sia sanu teu amak meureun da dewek teh kulantaran era ceuk dewek teh hoyah da ieu mah keur latihan ceuk aing teh eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung lumpat ka itu ka dieu dikepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh si goblok ampun aing alah homo zaman Asep Show mengening di TPI bari ngabuburit aing teh sangu geus asak setengah genep teh deungeuna aya kolak di teh secangkir pangirim tetangga jetrek kana TV teh da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna kieu we lalaju Asep Show ngadaguan jam genep ngadaguan adan sangu geus asak di hareup teh geus geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak jokerlek waing teh hees aya eling-eling adan keur tungtungna la ilaha illallah korejat aing kokocok we Allahumma lakasumtu teh geuning barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh anjir aing teh hees teh lila geuning atuh pogo we bukan teu saur henteu tah kitu teh kuat-kuatna aing da harita ya oh da atuh da urang teh geus kolot tereh pae heuh sapanjang dina seni teh lamun dihitung-hitung mah ditimbang-timbang loba keneh dosa kitu ceuk aing oge patak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik oh da anu bakal ka sawarga mah dalang lalawora teh sia nah apan ceuk keterangan oge lamun jelema minang tobat bakal ka sawarga ai dalang minang tobat minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Pati teh tobat goblok aing katipu sia ada jadi ngabodor elah ampun nu alus mah nu lolong nu lolong duaan nyobat di kampung aing ngobrol teh lain cenah euy heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh kumaha cenah euy lempangna mah si lain nya ka iteup dewek cenah muntang kana tak-tak maneh sakali ewang tuluy urang ngamen di kota ayu nya tuluy di mana geus menang duit geus kumpul urang ngalaju film goblok kumaha dideuleu na sia teh ai heueuh cenah nya teu sadar eta lolong heueuh caritana ti kampung teh hoda di gunung cicingna gitu
ini teh ngarayap padai di kampung mah jalan terung karingka nih jalan setapak aya laguna geuning aya nama dina Mawar Bodas mapai jalan setapak ngajung-jung kaki hiji lemur teu karasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teu euing nu penting mah hasil nepi ka tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok Mawar Bodas ada yang nu ngora aing mah muni eueuh ka kapok sakinda geus diontrog teh alah ampun aing gitu teh lain dongeng lolong teh heueuh caritana muntang kana tak-tak anu kita cenyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempansok gitu tah melengkung pada inu bentak mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah ieu mah nama lempeng we jodoh alah cenah euy naon cenah euy ngageduk di dagor cenah euy neuleuh atuh goblok apa naik teh lolong ayo aduh alah ampun aing kana naon cenah euy teuing cenah da gede uluh tangka kalapa cenah euy nah sia nya tangka kalapa cenah pan aing mah kungsi beuntak baheula goblok nah cenah tuh sia jadi lolong apa cacingeun tangka kalapa cenah euy uluh cing cenah deuleu ka luhur ayaan muni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh hayang cenah euy cai kalapa duh hanaang wayah kieu mah keuna cenah dewek bisa naik na mah ai bisa mah cenah naik atuh ngalah kanya da aing hayang nginum sok cenah daguan kumaha nya tadiuk di handap ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggang bijeng luak liuk mana cenah bisa nebogana goblok pan aing teh lolong ai heueuh jo terekel do sia urang mah angsrod di kaluhur kabayangkeun nya lolong naik teu nyaho tangka kalapa teh urut ka bentar guludug dugul di luhurna teh eueuhna naon barang angsrod deui kitu eueuhna naon pan jokoleang berag-rag eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan tah geus we hiji euy baru kana kalapa nu rag-rag teh aduh panai bakating penyeri mengihan maneh meureun sisi kiih teh ngucur tak kana lahunan nu nungguan yo wah pupus oi lebar cenah euy suruput we ika jawab wah kolot teuing anjing asin oi puguh mecer lenci kalapa aja euy aduh abon lolong nah sia teh seuri atuh hare-hare we sia da geus ngadenge oh paingan tuh aduh atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh euy rojong aing ge udah ayeuna teh geuningan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung gengsi cenah lamun teteler teh
Gitu. numatak jauhkeun tina narkoba eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah. Di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna dialah heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah. Itu patak kadeh jauhkeun kitu nya. Mudah-mudahan atuh nya itu eta tina inuman can tina kahakanan can tina pakaian budaya-budayana teh dilelepkeun ka urang ai di urang jo dirontok we deui nya oh nya ayeuna mah pan baju urang Sunda teh geus ku ieu we kudu ngadu domba. Baraji hideung mah keikat panayagan padahal sapopoe teh pantes urang Sunda mah baju hideung pangsi grepek. Make ikat da urang Sunda. Gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae dulit teuing nu urang. Lain ulah make pakaian nulian eta we gerak pakaian budak awewe gadis gini calana merecet gini baju semet bujana teh kadeuleu gini sana yeuna PCD porno wah dicekok ge aya aturan budak karek SMP oge tamat SMP ai diintip teh ku dewek keur nyeteh nu kitu patut teh salah bapakna atuh nah der disadiakeun fasilitasna nya sadiakeun mah meja belajar ulah bebas teuing budak teh di imah teh ieu mah kumaha atuh da PS poho kana budaya urang mah geuning euy. Aiku kitu nama euy tong boro anak batur anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek goblok ja anak aing. Aduh ampun. Ampun Gusti ngomong teh geus bahasa Indonesia we ada kana Sunda teh Bapak makan apa sih sing teh peuyeum apa itu peyem kitu nepi ka teu wawuh jeung peuyeum teh sih kurang ajar. Aduh makan apa Pak pakai daun katimus apa itu katinggang gerapek pikir ku silaing dewek keur dahar we nguah coet ngakan karedok makan apa itu Pak cing teh karedok apa itu korodok wah padahal deuleu martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak pan bangsana bener nya budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban sok ari budaya pangkolotna di tiap-tiap daerahnya eta basa moal aya deui nu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusia basana moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana tuh urang Batak urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun bahasa Sunda rumah sama di dieu tuh Bapak Komandan Bapak Danlanud bahasa dewek tadi datang teh wilujeng sumping Pak aduh ngeunah pan eta teh saling hargaan nya sabab naon pangbeungharna bahasa Sunda mah deuleu tina dahar wungku dahar loba teh loba basana dahar tuang nyatu lolodok mam
oh tetegek lolodok Lurah gabung bisa ada. ngawadang daang loba ta teh aya ajangna lamun apal mah sabab ceuk bahasa ceuk unak usuk bahasa Mancing. abdi keur neda bapak tuang Bapak tuang. tuh ada bapak aya nuju tuang abdi kira namanya tetos neda pada ngiringan atau tuang teu Merenah ya kan. lu itu domba aing keur nyatu karena domba mah teu kasar Karena hayam parabat. aya ieu mah tukang domba urang Sunda tuh cenah itu tinggal di nama staka domba tuh gitu karena domba Karena nama mah sirah aja kayaknya. huluna we urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta tong era kasar da basa Paksa. ceuk dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba cenah teu kasar Kasar. Naka domba. lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mas taka domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun nya itu aya teh unak usukna euy Puasa. Karena gulai masakan. nuju ngagule mas taka domba gitu sirah keur urang keneh keur pribadi teh mah duh nu mawi euy deui teh dola sirah teh rada leneng ieu teh tetep we ka domba mah hulu nya kitu deudeuk asa kagunturan madu kaurugan menyan putih kasumpingan hiji sepuh anu parantos pinuh ku pangaweruh nyaeta ti padepokan Sokalima Astina nikmat ka kupingna eta sauran teh ngageleser kana kuping mang hartosna salira teh parantos pinuh ilmu jemar ku panalar pinuh ku wawasan eta kasauran nuhun ditampi ya kanap naon rupiah pembage nanging hapunten pun mang teh ieu teh sasat teu aya wartos ti tadina teu aya ibarat ti tadina bade dongkap saromongan leureut hapunten sakali deui ieu sami-sami sarengna deui ieu teh kaula teh kaget burudulna tamu ti palih kidul maksad teh aya pikir saeunaon ieu teh reuwas kaula teh satu acana kana pamaksadan mang teh ieu teh bade nguningakeun heula pun mang madorna leres parantos uningayeun mang dorna parantos tak kasohor mang jadi haji tak ieu nguningakeun pun anak ieu teh oh eta teh putra pun anak si mencenges lalaki ngan hiji-hijina Aswatama ngaranna wadalna Senen hobina mancing sakapeung sok ngadu japati iya sakali-kali nyaeta sok adan di masjid can jadi haji kalau terus ngan hapunten ari adan bisa ngan dakwah teh bisaeun ayeuna pun anak leres tuh itu tuh Citra Yuda gerak nuhun mana awewena teh awewena mana acan lupina tah ari mang dongkap ka dieu saperkawis atuh anyang sono kaduana perkawis ngenalkeun katiluna perkawis mang teh aya pamaksadan leres
tadi parantos diuningakeun mang teh gaduh anak lalaki ngan hiji-hijina ngaranna Aswatama ta ieu buktosna kedua Lara. dengan hiji eta da puguh ka anak atuh tong bujeng hinga anu hiji sanajan anu seueur anak oge katinggalna kanu gede nya ku gedena kanu leutiknya ku leutikna tuh komo deui bari hiji tak mang teh gaduh anak teh gering tuang putra teh teu damang udur teu damang naon ari udurna teh sanes kanker sanes liver tapi pun anak teh nyaeta kaserang penyakit asmara katarik birahi kapentang asmara gama nyaeta di tempat teh aya mawar bodas aya kemang malati manawi eta teu acan aya bangbara nu nyanak manawi can aya bangbara nu nyeuseub eta malati teh bade dipileuheungkeun ku pun anak wow bade dipetik manawi gitu geuning teu aya sanes anak ditalungtik eta putri teh eta malati teh tuang putri leres kagungan putra teh istri awewe pun anak teh leres cocok nila ningrum tah maksud teh bade nyangakeun sabda panglamar tak kitu kinten-kintena kumaha mang nyangakeun sabda panglamar teh ditampi kinten-kintena aya ku bagja sepuh malahan ieu teh anu dicita-cita ku kaula Paula teh hoyong gaduh incu itu cocok sami atuh sami komo deui ayeuna kaula rek bebesanan jeung sarua jeung kaula pada pandita kitu cek mah oge mung di dieu mah teh acan canggih panginten sapertos di Astina padepokan teh nya teu acan da di ditu mah pun anak teh murid-murid parantos kana komputer ina teh parantos kana Pentium 4 internet ulina ge Aswatama parantos ka jaringan dunia www.jajarsokalimat.com upami salira engke parantos aya di dieu tiasa hubungan teh dina internet ai internet teh di mana kawitna eta teh di Tanjung Sari kapungkur mah disebutna teh Cilemu eta mah arnet atuh ai nya arnetnya tos digentos kumaha bagja kalarasan pisan pun anak teh teu acan boga salaki sing tandaikeun pasti jodohna pun anak ieu pasti ieu mah tinggal ya mah kaula mah bagja wae nanging da nya kitu pan kumaha hari jadina pertikahan teh teh disanarkeun kana ridona kolot kana doana baraya wungkul tapi tetep kana ngalangkungan cinta antawis jenis sareng jenisna teu hade ngadu-ngadu laras dai pun anak mah teu kedah ditaros deui aya kararase di jalan digabrug cacak ieu teh budak teh can tepang sareng tuang putra teh pun anak teh karek beja gitu ulu cing atuh ayeuna mah kumaha ya urang tanya we pun anakna beres bari jeung hoyong terang kumaha minantu teh mana cing jogrogeun cenah hayang mudah-mudahan we cing kan mana tuang putra Yai nen cenah nen tuh muk yap ka dieu anak ki datan nira tangan demang datan nira tangan deman ewa pagulingan rana denera Kang Sabya Prapta ngahaturkeun sama maktos ama
Tapi kena kerja ke batur. cilaka aing ieu cek aing oge narima beja teh kitu koplok teh sia tong borosia si kacai geus moal daekeun anu teh mana sia teh nah kabeda-beda teh kasuat teh aduh batalkeun sia batalkeun era aing era Daso ge mah daekeun mah. oh Jawa suata aduh ampun teh lah mata teh si banget heula cek aing oge isuk-isuk teh belegug nepi kaki tu bebeng mah tong boro maneh budak ora aing oge teh sudi nah sia teh kabina-bina teh mah ieu teh geulis amat teh kasumpingan henteu mang madongkap ka desa teh bade milarian tanah mana we aya di desa Milarian tanah sareng domba. bade milarian tanah keur kanang domba mang teh Itu mah teh. nah kitu sanes bade ngalamar ieu mah amang we ka dieu kitu tadi mah heureuy aduh ampun teuing Tadi mah babalagonya. mata teh maneh teh atuh sarkapep nah kabeda-beda teuing aing Ngeuna seuri. jadi wayahna nyai encat teu sepuh nyai teh aya nu rek bileuleungkeun kumaha mangga Rino mangga bujeng hingga dianjing pagetokeun ayeuna keneh oge mangga anu mana pisalakieun teh tah sanes nyai sanes hampura deudeuh teh mah ai aswat mah kumaha cai teh cek aing oge sia teh keblok ai kabina-bina teh sia dewok aduh jadi geningan aing geus jonghok majeng nyai teu panasaran imalan jadi kumaha tuh meureun batal nyai nasib nepi ka kieu keun bae teu make pekah oge atuh ieu kasepuhan ieu naon urang ka kebon jagong nah teteh kumaha Gusti jika tukar itu meren terima nyai. Mending ka Citarum Malah tentengan ada ngaramet tewe di Pak Haji Apo. mending remis gitu. Gitu gini. Kami wirang kolos ya teh aswatama nepi ka kitu. Main panon teh. Hapunten dongkapna ka dieu teh nya kitu emang teh jalan-jalan aya ngajak-jakeun suku. Tamat cangkel gitu. Tambah cangkeul. Bisa nyalendorkeun. Tukun bae sugane aya nu ngurus kawin ke nya teu ku anakna ke bapana. Ampe ke ku sia ke nya. Nah, kawin minat teuing. Bope kumaha ieu? Tah kitu bade ngurilingan heula tempat ieu mang ieu. Bener mas kawin nama tidak. Atuh bari ngantosan itu tuangan. Teu kedah kebantun mang oge. Dikasih beuleun pisan sia suatama nu. Ampun. Da keukuh wae teh kulan. Aswatama teh bari ngalamar. Nanging nanya kitu kaayaan pun anak teh geuning leras. Punten heureui teh mah heureui. Bibi mah ulan nen nuhun bibi upami teu aya bibi kaula teh keung hirup teh bibi euy deudeu nya kitu teh nen ari bibi mah nen ka mana bae oge mangga da puguhnya kitu nen teh tinggal alit ku bibi teh bibi mah nen sanaos dugi kapati oge moal tebih ti bibi upami imah nen kagungan caroge bibi mangiring we moal lesoti nen
nuhun bibi angin wayahna bibi ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud tak itu geuning neng mah meuni seueur pameget anu sakit hati teu kirang-kirang apan ieu pameget anu sararumping ka dieu bujang hinga jajakap bujang hinga nonoman geuning aki-aki oge meuni cingkarlet segala make wiwahan oh nya tak kitu ai milik menak tara kapalang ai bibi manen bibi ieu mah pangalaman bibi kumaha bibi pengalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atanapi keur dikandung 7 bulan ku indung kawit tah laras ieu mah sejarah bibi sejarah keur dikandung 7 bulan ku indung terus ditinggalkeun maot kudu jadi bapak bayangkeun ku nen geletuk bapak pupus bari jeung hirup heurepakeun pungsat bahan indung bapak teh dia keueuh ragap daya teh ieu keueuh ragap teu aya jauh ka sindung kalapa hirup ku panyukup gede ku pamere hirup ku panyukup gede ku pamere indung bapak teh dilahirkeun umur 2 tahun kadunya geletuk indung maot diningalkeun dek teu prihatin kumaha bibi cobi yatim piatu nungul pinang atuh kitu mah yatim piatu nungul pinang bibi teh daya lieu khawatir ku tatangga eueuh nu ngurusnya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan unga parapatan ai lampu merah kakara menang duit sapeser sagoweng nya biasa nyen ke manyangkeun hirup teh nepi ka turu limun ditiiran dijieun kecerek unga supir eureun tepan dina lampu merah tepan bari ngalagu mobil butut mobil butut buatan baheula menang duit lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir nah da puguh kasiniran da mobilna butut oh bisa jadi mobilnya spionan balik kalemur bibi teh barukana teh umur 8 tahun aya nu merkosa di kebon jagong yeay tepira ku tukang ojek teuing da mawa arit keur ngarit meureun iya obat teuing bibinya teuing ceuk bibi oge nasib bibi mah umur 15 tahun sapeting teh kulimaan iya untung tuh saya keyeupun malah beh dieunakeun mah beuki kolot mah jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa nah eta ieu atuda eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh heeh kumayeuna teh tah ayeuna teh bibi teh keur jangar teh marogana paingan Pak Haji Nang keur sakelat sae nen nasib bibi mah ulah kasorang ku nen mah ulah keur sabibieun kunyang sarana tekanan ekonomi bibi mah nepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW hayang boga rezeki teh nepi ka kitu teu pira eta teh hayang kabeurit pelenis geudeuh teuing hayang ngasaan digengge maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeli HP kabeli bibi kabeli ngan didinya di Cipatat anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampeu eta basanes HP atuh tape gitu di Arab teh sugan teh ieu jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna aya wae nya kumaha talalakon di Arabia teh boga dulungan teh guru SD kasep garwana teteh can gaduh putra anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh ai bibi keur ngepel we kitu tah ngahaja dengan anoleka rasaan teh salakina oge nya carogena teh tos angkat boro bibi teh da ditu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar beri anoleka aya eta teh kotor dadakan bibi teh dempel bari jeung bolek lak ping-ping ke mana karep
sangeunahna si horeng aya nu nyawangkeun dunungan pameget cacan angkatnya meureun kabita nempo ping-ping bibi polo beri yo gabrung teh ti tukang ngabekem atuh dipangku bibi dipangku dibawa ke tempat tidur polo bari surukna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok jempe dirangsadan tah baju bibi tak kudunungan pameget lain mun urang engka tulu ngajerit nah ka atuh lain menta tulu ngajerit menta tulung ka saha di lemur batur dawuh nu wawuh ngajerit ngajerit oge kalah beak tanaga mending jempe we da puguh genah ongkoh palingan ceuk bibi oge heuh isukna kalah nawaran tuh deui isukna ditawaran dewe ku bibi teh ada merkosa deui apa urut cing ongko pamerena gede tamanana berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab inget wae nepi ka ayeuna tah neng sarua jeung si Dedi Agil marukana naha naon bibi jelema jangkung gede maklum bulu dada teh pinuh atuh wadi keremet awas make helm godeg teh ka dieu tah tuh kaproko bobogaanana wah suka si Benyang spektakuler sama si Benyang we nyakitin apanya jeung eta gerakanana neng teu sangka urang Arab gerakan kumaha anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah jeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu aya gerakan entep senok kapal miring santok bogo karecek marmo bangkong sapintrong karecek marmo lele ngajeng jehe karecek marmot teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem ngajengkang tak kitu mah kerenyem di leuti marukana gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo waduh neng ngaburileng nah bibi menaker pisan jorang teh sanes ieu mah pengalaman nu ka nepi ka kitu tah pengalaman bibi ku hirup-hirup geuna ku hirup hayang senang hayang senang hayang boga rezeki tah ulah ka sorang ku nen mageulis bageur sabibian sabibieun silaka dorakana bibi manda ngadoa ka pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebruskeun ka neraka jahanam rumaos hirup teh ngancrut eueuh da dasar agama tak neng mah aya benar polos pisan di sini mah disebut oge bibi mah sampah masyarakat ieu ka Cikoneng ngaliwat bibi mah sedih rek ka pasar tuh teh sedih singara rewos eueuh nu nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna tanya kitu meureun apal kana kalakuan bibi nyebut oge gini ai ngaliwat bibi teh moro kana cingkara ceuwis tah urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si hamur kanyut ngaliwat nyebutna oge hamur kanyut naon da eta meureun salakina dume salakina geus ngasaan bibi apa uninga neng Bandar Doma Dayat teh geus kesan bibi teh ah mimiti diperkosa teh ku eta pangminengna we teh tama sok di beja-beja di aduh ampun deui bibi ulah ka sorang ku nen manen ulah dumeh bogoh ka lalaki teh ulah dumeh gede pamerekna der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tikah naudzubillah summa naudzubillah neng kade neng keuneh ku bibi cilaka dorakana mah neng mah entong komo gadis-gadis urang Cikoneng mah cing saroleha atuh ka ABG lalaki nantong mah kejeng merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser bisi asup kana patroma nama baik kampung jadi tercemar teh kitu teh marukana teh aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak longok ka pipir manawi aya nu ngisah doma saha si kacai
bibi keur ngisikan ti tukang nangkod tak ka bibi nya ajar ketenan moal lila ajar gitu hampura bibi mak neng kuneng ulah kasorang nu kitu patut era inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saat sana ngaliwatan hukum tikah neng kadek cing hati-hati Kade. bakal jadi sabiwir hiji tah awewe mah Awewe mah sengkaleng. seeng kaleng awewe mah masih cara lelaki seeng tamaga Kutub kage masih kira benang di kilo. loba pepotongan bibi teh Wah iya. tadi si koneng aya anu lega tarang buleud gini sirahna teh ngaranna Saripudin Popotongan. pepotongan bibi teh Orang kaya bibi. ampun teh Bayu iker orang. nya tah kitu bibi geulis bibi mah ngawaratosan ka neng dedeh teuing bager ulah dugi kakak alaman ku neng mah umat